Mana Neng? Kaprak-kaprakan wae panusut nyangu maneh teh. Terus ditonggo eta. Rek masak naon tuh, Mak? Iya tah boga laja mah teh. Masakan laja we. Yang bantuan kolot teh. Neng. Ya Allah, neng teh keur parusing wae mah. Sing naon deui wae atuh. Nu teu eureun-eureun teh pusing maneh mah. Hayang kos batur mah. Yang kaos batur kaos kumaha yang kaos emak kieu poek. Wae, irahat saangna. Tara jauh-jauh di eta pantes teh lah poek oge. Kalau tara jauh-jauh teh hawu mehongan meureunan. Lain ngomong-ngomong pusing jeung pusing teh naon teh atuh. Nyaho lah, hirup teh kieu wae geuningan neng mah. Hayang jiga batur kitu tah. Batur mah geus karawin. Nah, ari neng karandaan we kos kieu atuh mah. Nya lain atuh lain mata kawin kunaon kitu anu hayangeun loba kituna ge. Lain ngomong-ngomong. Hayangeun. Lain eta ngomong-ngomong si Tompel kumaha pan mun kuat meni guguru-buganana ka Neng. Yeuh, Mak. Atuh pirah kuting kudu jeung orang lembur deui, kudu salembur deui. Apan neng teh apan seperti heula wae ge kan geus jeung orang lembur. Kan angger, kan nyerian hate mah da teu bisa poho. Manya kudu ayeuna kudu jeung orang lembur deui wae mah. Hayangna ka saha atuh? Udah Neng mah jara rawuh teuing ka hayang teh tudah, hayang ka lurah teh ya, hayang ka nu jauh teh ya. Sedengkeun pan urang mah kos kieu pan koreh-koreh cok. Ya lain mah, apan ari tadina mah kieu sugan-sugan ieu mah pan. Ari palurah mah sugan kan urang teh bisa naikeun derajat gitu. Da ari palurah teh beunang sarua jeung boga pangkat mah. Hayang naik mah tuh gampang Neng loba tangga rambutan naik we atuh hayang sarua wae lupa. Semuanya teh bisa diajakan teuing tuh da bingung. Bisa anu aya we atuh karunya pan kuat meuni guru buganana kan Neng teh si Tompel teh. Yeuh Mak, si Tompel teh pernah apanan kan geus nyaho lah si Tompel teh kumaha tingkah lakuna. Nu geus wae ge apanan kan kawas kitu si Tompel teh. Resep nengan ngomean wae awewe batur. Lain ngomean atuh meureunna Neng. Ngaulidkeun ieu. Tuh da awewe teh meureunna radio ieu diomean. Gampang wae maneh. Lain masalah kadinya mah ieu nu geus oge loba nu nyeri hate ku si Tompel teh. Nah kudu jeung Neng deui wae mah. Nya sugan si Joni atuh tah baturna teh geuningan. Anu etana handapeun irungna aya teh kotokan teh geuningan jeplok. 11-12 jeung eta mah. Sudah bangga.
Assalamualaikum mak. Punten mak. Ngamen deh lah. Boga ka bogonya. Buka duit kieu teh jang lah. Tas laut temen. Buka duit jang lah. Geus tengenakeun lah, geus tengenakeun lah. Geus kade lah. Ayo sok mama. Emak ieu. Oh, kau mak mak. Mungkin bagelangeun man. Yang minta wangon melintang yang ayu. Aku nunggu tekanmu. Nah gitu, mama rocker baheula. Ngapel. Beli rame. Ayo ngurak ah. Ngurak kan ngurak tuh. Becak Pel. Ayo sih. Apa sih Allah? Baru bisa update. Ini ngapa? Ini ngapa? Lihat teh. Hah? Lihat teh. Apa? Atene lara ati sakit ati. Oh, ayam kate. Oh, jauh poek dasar nyeri ati, lara ati nih. Oh, lara ati ini siapa? Nelly. Cia. Cil, masuk kos gitu kan wae. Kecil-kecil kumaha. Lagi bengen kah? Wah. Bengen naon dumu aing rek kasih indah kalah menang indungna. Teu percaya teu. Arek teu menang indungna kumaha? Salah ngemet rek aku. Nya urang mah teu nyaho, teu nya suka nu indungna kalah tapi ka ayeuna ngainbokan naon indungna. Nah, itu mantap kan dibilang dipit di terawang disapa ku aja padung mat ngemet bae.
Yang kumaha atuh ayeuna, urang keur pusing ge pusing, lieur. Yo, Yang si Nelly. sedurungan dipepek ka tilik dingin ka bener beli ki cangcut bucakunku. Amun leutik gede si Nelly mah, gede. Leutik Nya heueuh maksudnya ka dideleng-deleng ka. ngomong apa bulit lah. Bilang dasar koek. Ye, maksudnya ku ada telung ku 4 kabeh. Dicokot kabeh cangcutna Iya. kitu. Aja dicokot diempet. Ah, oh bener tuh. Maksudnya dicokot itu di Diempet aja dicokot tuh nek. trompet meureunan. Ya, kok diempet. Kayak sendimin ka. Kecil. Kumaha lamun dicokotan kabeh parawan urang. Iya kayak ku pel. Tapi Cokot kabeh gitu maksud iya, cokot. diempet kabeh. Tapi manjur mulai ini yo. Anjur. Tapi sing jelas, sing prele. Prele, biasa wae prele. Iya sing jelas ka Iya. Aja kayak sing demin ngamat sing ngindo yo kana biang. Wis tanggung jawab bae nya. Tanggung jawab siap. Amun teu Wes, gagal deui. aja galau-galau maning. Amun gagal deui. Aja kayak aku sih pen. Emosi is. Beda emosi mah. Jangan mau. Ayo urak ah. Kita teh. Yuk. Mong, Ayo su. mong. Juga monyet nih. Ada koden. Mana percis monyet nih. Bibi teh. Bete kido. Kemana? Urak ah. Ngurak naon? Bulut. Ai mana mau urak nanti. Ayo begitu. Yuk. Kayu itulah. Bete kayak bete. Us. Ya ngurak urang nyokot cangcutnya. Sip. Aja galau oke? Hah? Aja galau. Aya kene galon mah. Galau. Ayo untung boga si Japrem ya. Mana pel? Yang gede yo. Mana pel? Ieu tadi urak ieu. Sok pel, urak pel. Wah, diang cai goblok ieu mah. Eh. Wah, lain. Wah. Gon. Pel. Naon sih? Naon? Nelly. Hah? Nelly. Sa? Nelly. Mana? Wah, nu bener Nelly mana Nelly? Hah? Mana? Astagfirullahaladzim. Aduh, belum pampura euy, orang aja. Aduh. Tuan ini telah tompel hariwang. Naon? Ih cangcut urang lalengitan wae kunaon sih nya? Broting maneh pan aing geus harwa wae puguh ngan nya sahiji-hijina tah tingali cangcut urang. Heeh kunaon sih nya? Urang we beja we lah yuk ka ari teh yuk. Kalurah we apa ntar terasa mah lurah teh ka ditu tuh aya. Nya geus kasaha we nu aya. Ya, Urang urang hariwang oge. pisan ieu cangcut kot areuh. Musik lah urang oge cangcut yang boga hiji anu lagi teh make cangcut lah. Yang satu ya. Oh hayu atuh kela. Geura atuh. Hayu. Duh, ampun. Sok melang ka budak teh lah. Di WA teu malesan. Ngaran-ngaran di lembur batur barejeng sosoranganan. Ngaran anu jadi kolot masuk melang wae. Waalaikumsalam. Bade ka mana ieu teh? Puguh sangaja bade ka. Oh, calik. Calik. Naon alit-alitan bawa-bawa kangen. Iya, Pak. Teuing nya pokona mah akhir-akhir ayeuna teh yeuh. Heeh. Nelly sering kalengitan celana dalam sami pokoknya Kalengitan
calana bro. Geus tadi wae ge geus eueuh deui wae Pak 5. Sami anu Marina. Ya eta kira-kirana tuh kira-kirana sugan bawa nonte ngaranna teh kaselap-selap keur nyeuseuk palit sugan. Yang geus kieu we ke urang pancing ya. Lamun aya keneh mah calana poekeun urang pancing, urang intip. Nyarek mancingna kumaha urang ayeuna mah teh make celana cangkok. Ya geus lah loba anu budak nu anu di Bandung ditinggalkeun. Ya urang intip we. Ya. Sok iraha kira-kira meureun poe ieu mah geus kajadian nya. Ya ayo urang siapkeun we urang intip lah. Ya, jeung Bapak ieu. Nya teh sakit kitu namanya penya. Sok ti payun nya. Ieu kan. Payunnya. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya we celana jero. Ampun jengan. Aya we kemelut warga teh. Halo. Iya Kil. Saya narima laporan ti warga, tapi wakil ulah loba omong. Ieu warga loba nu leungit cangcut. Coba RT disiapkeun lah. Kayak urang kumpul di eta urang siapkeun urang sergap. Ieu ngerakeun atuh nu leungit cangcut. Heeh. Kayak tungguan we lah info ti saya nya. Kayak ku saya di bel deui. Oke. Ayo, waalaikumsalam. Pel. Opel. Jojon. Kade. Jon, Coba kade. Jon, Ieu keur naon? koleksi pelurah, koleksi yuk keur kayak aya pameran. Ngekeun, Pel. Saya narima laporan. Ya. Laleungitan cangcut. Berarti ente duaan. Beli kita mau beli, Pak. Nanti pelurah. Iya bukti. Kieu wae. Tarik pelurah. Saya tidak mau tahu, pokoknya ente nu kanyahoana ieu tah. Kan untung deui kanyahoana ku saya sorangan. Lamun henteu beubeuk pelur. Keur pameran pelurah. Teu bisa. Aya pameran di Subang pameran. Kadesa. Kadesa kagak aja ngemet. Sila. Pokoknya kadesa. Ayo, milu saya. Gara-gara anu sih. Kali itu.